Nu matak nu mawi hulu botak katingan. Mangga waktu sinerang tempat urang sangakeun heula ka Mang Adinya. Mangga. Satacana teu sawios ngagos segala pocah. Wios, wios. Cik nama teh acis gopena. Saya Aya, aduh. sikat ayana wios. Wios pangikatkeun eta. Untuk dirinya. Ulah atuh. Nya jadi kieu Mang Barna. Kumaha? Nya emang gawean nu ayeuna gajihna teu sabaraha. Nya. Teu ciga gawean nu ti heula. Cuman ayeuna urang ngareunah ngajalanina. Pang-pangna gawean nu ti heula edan eling. Ini jam 8 balik tengah peuting. Ini jam 8 balik tengah peuting. Makana bagi urang waktu lebih berharga. Soalna waktu moal bisa dijeda, moal bisa mundur. Gawe bebeakan nepi ka poho kanu di luhur. Ayeuna percuma gaji gede tapi poho kanu mere. Gaji we jutaan tapi poho kanu kewajiban. Ongko hayang maju boga jam tapi tak apal waktu. Dipikir-pikir mah dunia teu beunang akhirat ngalayang. Rugi engke teh urang. Nu matak nu mawi. Nu matak nu mawi. Siasatan tuh. Tuh kayak curi. Tuh kadangnya curi. Enggak apa? Dari ketua enggak sorry. Nu matak nu mawi. Nu matak nu mawi. Tulis kayaknya aku habisnya ayo. Serius eta. Nu matak nu mawi hulu botak katingan. Gitu. Matak ayeuna mah jalani we saajana. Bersyukur salobana intina tongkoh kanu kawasa. Tanpa Gusti Allah urang lain sasa. Nah itu. Sakumaha sibuk sempatkeun ibadah. Sing percaya suatu saat pasti bakal Endah. Doa-doa urang diijabah. Amin. Hatur nuhun kata pipisan kata-katana najan aya nu nyeleweng. Nya eta mah nya. Sanajan arurang kuli berarti ibadah mah nomor hiji. Hatur nuhun kanu tos nonton dukung terus pangait bandros supaya berkembang lebih pesat. Amin. 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 Ulang tarik amin. Amin. Mantap. Madodet. Aya tambahan? Ya, cukup. Sakitu di RW 1.